Oke sugri para wargi kiwari baris di teratas naskah ieu carita dina judul Hayam Beunghar karangan Ki Leeksa bagian anu ka-13. Sakumaha nu kantos di taratas dina bagian anu ka-12 hanca poe kamari pedaran Mang Dedi kapegat ku wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore di hiji pagunungan nyatana di Gunung Karuhun khususna atuh Aki Pancuh kalih Mang Kamin harita nuju madep ka Kanjeng Raja anu ngageugeuh di eta gunung tulunya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Angin ngaguruh nandakeun eta Kanjeng Raja arek ninggalkeun eta pantempatan. Mang Kamin nyembah deui berijeng luk tumungkul bareng jeung kitu kadenge sora angin ngaguruh leuwih tarik batan tadi. Kaayaan estu ningkat cidak mata keungna, geueuman jeung mata kukurayeun. Atuh Mang Kamin teh meuni ngarenjag lantaran sora-sora nu mataksieun beuki meuweuh. Kaayaan didinya jadi mata kaweur kana pikiran. Angin ngaguruh beuki lila beuki gede nu akhirna ngalaunan jep weh jempe sora angin jeung sora-sora nu mataksieun leungit nu kadenge ngan kari sora-sora manuk anu recet na tatangkalan jeung sora angin anu biasa leutik we nu debah kana dangdaunan ting korosak ting keresek. Mang Kamin cungkeleung cengkat da penasaran breh kaayaan teh geus robah deui bae jiga mimiti. Manehna diuk dina luhur lukut nyang hareupan batu badag anu pinuh ku kadaka. Hareupeunana ngajemprak Aki Pancuh nu tetep terobah diuk di dinya keneh ti tadi ge. Sedengkeun anu tadina karajaan siluman geus leungit deui teu katempo ku Mang Kamin. Yah, gitu Jangkabin. Kumaha inget keneh kana rupa sagala anu geus dicaritakeun teh. Kade bisi samar-samar kadenge nyaku ceuli. Sabab kejadian tadi teh saat aya di alam samar antara lahir jeung batin da itu mah goib. Ceuk Aki Pancuh bari ngareret ka Mang Kamin anu gawena palahak polohok kaget meureunnan. Jakamin kaharti atawa ngahantos ni. Emut-emut kene sadanyo ge. Ngan memang asa dina alam pangimpian ieu teh juh. Nya ka maneh Kanjeng Raja ayeuna nya. Ceuk Mang Kamin makejer nanyakeun kitu. Baik ikan kitu nya teh pasti men. Sabab jak ujang mah kakara ayeuna nganjang ka alam siluman keun bae lah teu kudu bingung. Nya make jeung nanyakeun Kanjeng Raja sagarupa sabab engke geus biasa mah moal aya rasana naon. Aki ngarasa bungah euy sabab maksud jeung tujuan ujang teh tina kanan Jang Kamin naras kitu pisan kitu. Abdi oge ngaraos bingah nyanyi kumaha ayeuna nyaha naon anu kedah dipilampah ku abdi teh ki urang balik we ayeuna mah. Ngan urang balik sabab di dieu mah kurang hade euy bisi matak geureus kanu linggih di ieu tempat juk. Urang kaima aki deui. Ceuk Aki Pancuh berjung nangtung Berkah Segara leungeun katuhu ngajingjing parupuyan malahan mah Mang Kamin geus nangtung sukuna karasa titingkuheun. Kalayan teu loba omong deui braduanana arindit ninggalkeun tempat pamujaan ngajugjug ka imahna Aki Pancuh. Hate Mang Kamin ngarasa ngemplong bakat ku bungah beuki lila beuki kumpul lalembutanana sarta hatena beuki teteg. Atuh sanggeus kaluar ti eta tempat hate Mang Kamin gurigah bungah.
Kasubri para wargi teka catur lampahan lila nak di jalan. Kocap ning mangkamin jeung pribumi nyatana aki pancuh geus tepi. Sang geus tepi ka imah gek dariuk ditepas. Didinya geus nyampak cai enteh jeung caneutna nu ngahaja disadiakeun ku nini kuncen. Atuh memeh ngobrol teh mangkamin regot nginum heula lantaran karasa pisan capena tas di nagara siluman teh. Sang geus rengseng nginum jeung barang dahar pok manehna umitian ngomong ki. Anya masa garupinya tos dipenurupi ka hoyong ku abdi parantos laksana. Hartosna mah tarekah kang hoyong beunghar teh geus dijalankeun. Ngan kantun nunggu hasilna. Ya ayeuna abdi teh bade naros ka aki, nyaha kedah kumaha abdi teh ayeuna magi teh acan ka hartos pisan ki. Kieu jang. Bamenta ujang ku Kanjeng Raja nu tadi geus disanggupan. Atuh syaratnya ku ujang geus disanggupan deui. Jadi ayeuna mah naon-naon anu bika hayang ku ujang teh ngan kari ngadagoan we di imah. Pasti datang anu ngirim harta banyak ka imah ujang ngan tangtu. Moal langsung aya jelema ngirim duit ka ditu, tapi kudu aya jalan-jalannya usaha. Oh kitu. Jadi engke ku akhirnya kena bere duit sacukupna. Mere duit? Keur pimodaleun dagang. Pe gunakeun sing hade-hade eta duit teh. Dagang naon nya ki? Naon we nurutkeun ka resep jeung kabisa ujang. Tah jang, eta duit bakal babari ngarakahanana atawa ngalobaanana bakal gampang teh batianana. Sabab dibantu pan ku utusan ti Kanjeng Raja nu tadi teh. Oh kitu nya ngan pikeun ngabageakeun eta utusan ujang teh kudu boga tempat anu maranti ceuk bahasa dayeuh mah anu khusus ngarah ulah kagok jeung ulah kagiridig ku barudak unga tiap malam Salasa jeung tiap malam Jumaah ujang teh kudu nyadiakeun sasaden sapuratina salengkepna ulah aya nu kaliwat tah sakitu anu kudu dijalankeun ku jang kamin teh. Kade sing inget kade ulah poho. Oh kitu nya ki. Mangga ki. Ku abdi bade dijalankeun sakumaha anu disangemkeun bieu. Hatur nuhun aki ngeuna sagarupi piwajang ti sera aki. Eta sadaya kahartos kalayan katarimakeun pisan ku jisim abdi nanging kumaha salajengna ieu teh. Nyaha aya di syarat-syarat nu sanesna atawa kieu geura dengekeun ayeuna mah ieu. Eta duit tarima ku ujang. Tanya, eta duit memang teu sabaraha gede, malahan majiga nu teu aya pangajina. Parandene kitu kabeungharan ujang teh aya dina duit eta. Lamun seug eta duit dipake modal dagang, bakal ngalobaan jang. Sabab lamun eta duit dibelikeun kana hiji barang, duitnya bakal balik deui salilana. Kitu jeung kitu siapa panjangna nu akhirna usaha ujang beuki maju jeung ngalobaan. Akhirna deui bakal beunghar. Sabab dibantu ku utusan Kanjeng Raja teh. Tah kitu anu kudu dijalankeun ku ujang teh jung. Geura lumah ku jigra balik ayeuna mah. Ceuk aki pancu barji ngagolerkeun duit saringgit teu pira dina samak saheulai anu rawing sisina kumangkamin ditarima. Atuh nyohon atuh ki katapi pisan nya ku abdi ieu artos bade dijalankeun bade dianggo modal usaha. Moge-moge we sing lancar nya ki sakumaha anu dipiharap abdi teh nyohongkeun pidoana we ti aki nya ayeuna pisan abdi bade wangsul. Bra, geura mulang jang. Ku aki didoakeun pisan jalu. Sing laksana sakumaha nu dipiharep ku si lain. Ujang sing kinyakanyan jadi jelema beunghar ngan kade. Lamun geus 3 tahun kudu kumaha cenah? Sumuhun. Kudu naon? Bodo-bodo datang deui ka aki. Ya, bener kitu. Penyok semangat tuh ki. Abdi oge emut aya kanaha eta mah magi tadi ge parantos diamanatkeun ku Kanjeng Raja. Tangtos abdi bade nyumponan aki nyam. Ayeuna mah geura miang jing geura injit jeung lumaku sing hade-hade di jalanna jalu.
Premios atuh aki abdi bade. Oh, jing. Cek Aki Pancu. Ngajurung laku balik ka Mang Kamin. Nya sanggeus kitu mah terus Mang Kamin teh munjungan heula ka si Aki. Sanggeus kawilang tarapti leos Mang Kamin indit ningakeun imah si Aki Pancu. Bari jeung mawa hate anu leugina ari sabab sagala rupa anu jadi tujuanana ayeuna geus kalaksanakeun ngan kari ngadaguan hasilna we wungkul. Kasugri para wargi cag urang tunda heula kaayaan Gunung Karuhun khususna ka Aki Pancu. Nya kitu deui urang teuneun heula sakedeung lalampahan Mang Kamin anu mulang ti Gunung Karuhun atawa ti Aki Pancu. Teuneun sakedeung tunda sakadap tangtu kaharep kasamper deui ayeuna urang kocapkeun kaayaan kulawargana Mang Kamin anu mangkuk di lembur Cikarang teh. Dina mangsa alam isuk-isuk harita teh. Kasugri para wargi kiwari urang puseurkeun urang malikan heula ka tukang. Urang kocapkeun heula kulawargana Mang Kamin anu ditinggalkeun ku Mang Kamin. Harita teh alam isu-isu kira wanci haneut moyan. Di imah biiting gandeng ku barudak ceurik aya nu pasea jeung aya oge nu nakolan piring. Dasar barudak pamolahna teh tara make pamikiran dapon resep ulin weh. Ari biiting harita teh keur nutu di pipir dapur. Sora jubleg atuh jeung halu asa mata klinu kadengena blak blik plek tong teng terang mata keun. Biiting keur nutuan gaplek rek dipake mara barudak meureun. Naon sababna bet nutuan gaplek lantaran geus teu boga beasa siki-siki acan. Ari nyimemin anak Mang Kamin nu cikal harita teh keur kukulutus we ari sabab adina anu bungsu gawena teh ceurik bae padahal mah bari jeung diais harita. Cicing atuh Tom ngangen we wae mani mah hak jempe atuh ganeh menikun ka ngadengen age sia mah lembut-lembut keneh geus beuki lewe ngaripukeun ka aing geus jempe atuh. Kadenge nyimemin amek-amekan sabab si bungsu ceurik wae. Tapi ngaranna ge budak batan jempe kelakah beuki tarik ceurikna da sieun ku lanceukna. Ih, aya beuki tarik dasar babanyit nurus tunjung. Kaing dengan hayang nyiksa wae. Geus, repeh sa utang. Bisa diciwit sak wae geura. Pek sia. Jempe moal sia. Nyi Mimin meuni gregetin hayang nyiwit ka si bungsu. Tapi henteu aya wani mah da sieun ku indungna. Ari si Utom alias si bungsu beuk teu daek jempe. Cerikna teh kelah beuki tarik dedengekan lantaran keukeuh hayang diais ku indungna. Barang keur kitu atuh haok di luar anu nyarekan. Nutuna gereg eureun. Memen, hei, nari sia kabina-bina tonging yo. Asuh budak teh atuh lain kalaka dicarekan wae. Hok atuh sing ngarti. Nyaho kolot kenipu. Da cerik wae atuh si Utomna mah. Hese diasuhna. Opahan sing benar bari cocok anu alus, alo sing repeh. Nari sia budak leweh teh kalaka dicarekan. Keun bae ceurik mah da budak ngaranna oge adat. Ceuk biiting gegerewekan di bibir dapur. Tadaekeun dibere cocokan oge mah. Dititah jempe kalaka tarik.
diolok lah kagak ngerawesan yang diais ku emak cenah dak mamaan geningan ari sia mimin nah sia teu neleh ala ka malik-malikeun sia asuh heula ye moal aing kagok keur nutu sok bawa ulin sia sing bener keun bae ceurik sakitu wae mah da biasana apan maneh geus sia cikalna kudu ngasuhan jadi adik. Biiting gegerewekan deui di pipir. Keheul ngadengi anakna leweh bae teh. Komo dari carekan di kulancikna. Ari anak nu sejen pasea deui. Biasa we parebut piring seng jeung senokna. Anu tadi ditakolan. Mama, ulin teh cangkeul atuh geus kesal. Nah, si Utom teh tadi cek atuh selangan heula tuh mak. Ieu tak-tak berasa sempal. Ti isuk ngan kieu jeung kieu we. Ari mah keur naon atuh mak? Nya Mimin bisa keneh nembal. Tapi adi nama teh burung di aais berjeng diusapan sirahna. Pernutu sia teh. Wayahna capek sakitu mah sia teh Mimin. Apa mate yeus nandiakeun keur parabsia. Heula kagok seutik deui. Cek Biiting harta neruskeun hancan utu. Ngomong kasar sabab kadorong ku nafsu jeung capek. Kadengena nu nutu teh semurusuh hayang tereh-tereh angeus meureun. Ari Mimin ngageleunang berjeng kegebrig di jero imah. Palupuh nepikeun tating galabrog. Mama, nah atuh nitah we kawin. Kamar ari bapa atuh mak. Ti kamari menikah tuh aya datang. Uing teh capek. Nyi Mimin cirik bakat ku jengkel atuh jadi nambah ganeng. Nu cirik patemalan jeung adina nu pasea kalah beuki rame. Komo eta banu panengah harak pisan. Ngaranna teh Memen. Kadulur teh hayang maseaan we. Atuh puguh we kaayaan di imah teh jadi ganeng ku nu leweh jeung pasea. Tapi aya oge anu ciciri hilan cirik bari jeung lulumpatan kadengena brubreg tuning matak gandeng. Ari Biiting meuneu gregeteun ngadenge anakna nanyakeun bapa teh. Sabab manehna sorangan keheul kanu jari salaki. Nu ti kamari teu aya datang. Hate Biiting panas, jajantung ratug jika mota hauk nyentak ka anakna. Daneng sia Mimin. Mantor nanyakeun bapa sia awal sia kabur. Angguran bawa ulin pejuh tah. Bere cucoan, bere kaheureyan. Cina anteng jeung ulah dipasean teh atuh sing karunya sia kabudak jeung ka aing teh sia. Tungtung namah atuh Biiting ambek jeung watir ka budak. Parandene kitu teu bisa nanaon kapaksa narima kana kaayaan anu sakitu matak sedihna. Mama ngawekeun wae. Cek Mimin bari geblig. Budak anu bungsu kalah beuki tarik cerikna. Di imah teh tuning mata katorekan, mata kawer jeung bangreng teu puguh kadengena. Ari Biiting jepe teu ngomong deui, da puguh eueuh gunana, terus nutu deui bari jeung nahan perasaan. Gesang geus ngucur hate seseblakan, nyeri perih karasana ku Biiting harita. Biiting ngagedug we nutuan gaplek. Barudak tetep gandeng di jero imah. Malah asa tambah ribut. Da si Memen motah kadulur teh harak pisan jeung telenges. Nyi Mimin jejerewetan nyarekan ka si Memen. Tapi anu dicarekan anak kelaka ciciri hilan bari jeung lumpatan sorana teh burugreg mata kawer. Barang keur kitu kurunyung aya hiji tangtungan awewe geus kolot nyamperkeun ka imah Biiting. Serog ka dapur terus jantang deket Biiting anu keur nutuan. Melong jika nu panasaran pok eta. Ibu-ibu nanya. Kana tuan naon Iting mane jon-jon kitu euy Cenah. Atuh ret Biiting teh kagigir ngareret. Barang breh ayu nangtung bari jeung melong nutuna reg eureun. Geuning mah omah ieu keur nutuan gaplek mak. Arek diawug, arek jadi dodongkal keur marah barudak. Nah, atuh maneh aya, bade aya naon atuh emak, asa keur ada was tonging. Cek Biiting reuwas bisi aya beja nu teu hane keur dirina. Ulin we bibi mah nyanyi. Da imah teu aya pagawean keur naraon atuh barudak meuni rame kitu. Nah, teu aya nu ngasuhna bibi. Cek ma omah bari jeung eule-eule gegan hayang nempok ka jero imah dina jandela. Dasar barudak atuh mak pagawean ngan ribut bari jeung leweh kitu jeung kitu we geuningan eueuh pisan perobahna mending ganeng jeung hari matak hariwang matak jengkel kana hate jeung matak gering kana awak.
lamun lain anak sorangan diboborak da ku aing. Cek Biiting nemdakeun eueuring hate keheul jengkel kanu jadi anak-anakna. Ulah kitu bibi adatna anu seueur putra mah tah kitu carana ai risi jeung riweuh keur burayna matak jengkel nu matak pantes pisan lamun ceuk pamarentah ngayakeun aturan kaluarga barancana maksudna masangkan ulah aya kajadian jiga kieu ibi sangkan indungna sehat anakna kaurus pake jeung daharna kacumponan pandidikanana oge kaperhatikeun sabab aringan saeutik mah moal kaweur teuing jiga nu loba budak watesna cukup 2 rek lalaki rek awewe sarua wae Biiting tah kitu ceuk aturan eta mah ibi Cek mak omah muni ancad laer ngomong teh jiga nu pangnyahoana manehna encan lila tas milu kumpulan meureun ti desa menang beja ngeunaan KB. Ari Biiting mah teu milu lantaran riweuh ku pejuh jeung kaweur mikiran salaki anu teu datang-datang anu teu kanyahoan ka mana leosna. Nyatu mah eta mah omah kuring teh geus kungsi ngadenge hal eta teh malahan mati heula teh kungsi aya nu ngajak ngan ditarima da can kaharti pisan cekeng teh nah kumaha atuh eta teh cenah mah. Biiting jadi penasaran aya ngenyaho kana obrolan saterusna ti mak omah. Hampura bibi mate pohoan eueuh teu bisa nerangkeun anu leuwih jelas dalamun bibi datang mah basa kumpulan meureunan moal kudu nanyakeun deui sabab harita teh dibere katerangan anu jelas pisan tapi najan kitu oge bibi lamun bibi aya kahayang mah buru-buru we tepungan Ibu Wulan teh piraku teu nyaho garawana Bapak RK anjeunna yeuh nu jadi patugas di lemur urang teh tah didinya katerangan mah lengkep geura syukur we lamun Biiting atuh hayang asup kulawarga barancana memang kudu kitu anak 5 teh ulah ditambahan deui ibi urus we sing bener-bener watasanan ayeuna mah ngarah ka urus anu geus aya ulah jiga ayeuna sabab lamun urang ngajuru deui mah tangtu kana ripuhna bibi biaya nambahan urusan nambahan sedangkeun penghasilan salaki teu nambahan pan matak berat eta teh kudu sieun-sieun geus boga anak teh 5 ge cukup pisan da moal ngurangan kana kahayang urang lamun peuting Biiting eta mah terus jalangan budak eureunkeun nyieun mah heug wae. Cek mah omah bari jeung rada nyerengeh manehna mangarti kana beja tik ibu kepala desa satempat. Nuhun bisa atuh mah nuhun anak-anak pepelingna duh keun engke mah arek nepungan deui ka Ibu RK da kuring oge hayang asup KB lah da nya eta mah penghasilan salaki teh teu salilana nambahan komo salaki kuring mah boro-boro ning nambahan mah malahan mah kalakah leungit ayeuna teh leungit nyai asa terpuguh nah naon anu leungit teh jelemana atawa penghasilanana ibi keun bae ulah aral bibi da geus kieu kanyataanana salaki kitu sing sabar anak reuhay sing tawakal da geus bongan urang atuh henteu make tareka jeung syariat hayo we nyeunan ayeuna mah ayeuna karasa riweuhna nya dan ke magdes galade moal burung nalang meureun ka urang nya ibi nyata bener mah ayeuna we ripu soteh meureun nangkeur pelalemut keneh dan ke maduka teh teuing nalang soteh lamun keur leutik nah hade-atikan meureunan dari untuk ka urus mah duka kumaha meureun ibi teh jadi riweuh eta mah
komo kuring mah ayeuna ih. Itu ningker nalangsa pisan mah. Natek semblek nincak semblak gitu salah yang lain ih sama boga salaki ngan ukur ngaranna we wungkul teradaek usaha teradaek ngurus mudak lamun digedeh-gedeh kalah mun cereng panonna teh teu sirik nangga goler aya molotot teh ari digetrak-getrik sok salah ngaharengan mantak bingung jeung beak harapan mau mah malah ayeuna mah leungit jelemana jeung leungit jelema-jelemana we jeung kabehna ti kamari mau balik tan mangkeluk teh. Cek biiting sakalian bebeja ka Maomah. Yen manehna teh geus riweuh bener-bener. Atuh Maomah teh mending ngahulang. Watir ongkoh ka biiting padahal mah manehna teh teu kudu nyaho. Are kitu rek geus sabodo teuing. Tapi akhir-akhirna mah memang kanyahoan deui. Memang Mang Kamin jeung biiting teh hirupna balangsa. Wayahna we tuh Nyai Iting nya sing sabarnya. Moal teuing atuh ieu teh hiji gogoda pikeun yang hareupan kasenangan sabab ceuk among kolot oge ibi samang-samang sahiji jelema rek manggi senang sok diuji heula ku katunggaraan lamun urang lulus dina eta cobaan katunggaraan tinangtu bakal pinanggi jeung kabungahan kasenangan tah kitu ceuk kolot oge ibi sugane biiting ge kitu ayeuna mah lara balangsa sugane kahareupna mah aya undakna ulah ngan kieu jeung kieu bae atuh perkara salaki anu leungit sagala-galana ceuk biiting teh mah ulah lebih kasadih buat teuing keur usaha buat teuing keur neangan pakasaban keur nyumponan pangabutuh urang teh kitu ibi Cek Maomah. Di ditu mah ngabebaraha teh biiting meureun sangkan teu ngulubu teuing. Tapi kana hate biiting teu asup. Lantaran naon? Lantaran tetep we karasana sedih jeung perih. Harapan kuring oge kitu mak tapi da ieu mah jalanna oge geus goreng lantaran teu puguh leosna jelemana ge teu ka mana lain init initna aleuh nah kumaha atuh ibi punung eta kumaha asa laki teh asa teu kaharti teuing. Maomah beuki teu ngartieun panon melong ka biiting. Bener pisan malah punung Kang Kamin teh malahan mah dititah ini ku inung kuring sabab tas pasea heula di dapur. Cek biiting akhirna mah bruk-brak bebeja terus terang. Lantaran hal eta teh jadi bang baluh kana hate. Lamun teu dibejakeun ka batur kalah namahan berat. Atuh ayeuna mah teu asa-asa. Lantaran asa boga keur pakumaha keur ngabudakeun eueuning hate. Allah, nah kumaha mimitina atuh teteh Nyi Iting naon sababna buat bisa kitu. Maomah ngagebregeun barjeng mulungan tok biiting harita. Kieu teteh Maomah kamari teh isuk-isuk indung kuring teh datang ka dieu. Panyana teh heueuh rek ngirim beas atawa naon jiga biasana. Tapi kabuktian mah kala kanyarekan geura ka Kang Kamin. Nu akhirna salaki kuring teh ditunung. Atuh harita keneh Kang Kamin teh indit ngencis nya tapi ka ayeuna can aya balik. Atuh kuring teh susah geura mah. Sabab keur sangsara balangsak dar salaki kalah eueuh. Atuh beuki meueuh beuki berat hirupna teu aya pisan pamuntangan. Dadah teuing atuh Nyai Iting kade sing kuat nahan perasaan sing lulus dina pangharepan cocoba sabab eta teh gogoda Nyai gogoda pikeun nguji kakuatan hate jeung batin Nyi Iting omat omongan ma'iot mah ulah digugu Nyai sabab bisi jadi mamala engke ka urangna oge ulah ambek ka inung da mata kitu ge nyaah ka anak jeung incu meureunnan pokona mah Nyai sing sabar tawakal ulah ara subaha dina ngalakonan dodojakeun sugan we jaga mah seneng jalana mah kumaha baengan mak teh panasaran nah ngomong naon atuh mak iot ka ibi teh kumaha teteh. Maomah keukeuh ngagebreg barjeng mulungan jiga nu heueuh mamagahan barjeng hayang nyaho eusi-eusina. Ari biiting teu boga pikiran kepan pok deui harita. Kudu emang teu bisa ngomong naon mak da indungna terus ngaleos harita teh. Eueuh, lain Nyai Iting ieu. Ari salaki Nyi Iting kumaha ngomongna cenah da meureun nemalan ari harita ai narima perlakuan kitu mah ti ma iot
sahanteuna meureun lalaki nyai. Ma omah ting kunaon betersep ngorek-ngorek ke rumah tangga batur. Pok deui biiting harita. Tane mana naon mak? Apan indung kuringna oge geus ngaleos. Jadi anu dicarekanana teh nya teu bade waktu keur ngalawan atawa ngabela diri. Tah kulantaran kitu harita kena oge salaki kuring ini. Oh, Cek ma omah meni molohok nyebut ohna teh. Manehna beuki watir jedah hate leutik maka biiting anu hirupna kalah beuki balangsak. tah kulantaran kitu harita kena oge salaki kuring ini. Oh, Cek ma omah meni molohok nyebut ohna teh. Manehna beuki watir jedah hate leutik maka biiting anu hirupna kalah beuki balangsak. Estuning katurug katutuh kasedihan teh. Akhirna pok deui nanya leuleuy pisan leuwih leuleuy batan tadi. Panon ge semucayan panon ma omah teh. kumaha atuh nyai? Lamun geus kieu anu mawi mah omah Kuring oe kacida bingung nana kudu kumaha atuh. Dangukeun kumaha omah gerakna kuring mah gawena parasea. Parebut kaheureuyan geus puguk. Parebut kadaharan mah komo lamun waktu danaang sok ganeng. Cek biiting ngareret kana janela hayang nempo anakna anu di jero imah. Karunya teuing atuh nyai Iting sok urang bantuan nu tugaplek teh teu karasanya bet kaganggu ku si emak. Lamun henteu mah geus angeus meureunan cik kadiekeun haluna hiji deui mun geus angeus geura asakan karunya nya barudak jeung emak agehan saeutik. Ngadenge kekecapan ma omah kitu. Sakadapan ma biiting ngahuleng paingan atuh paingan ngobrol nalila si horeng teh aya anu diseja. Teu sila jedur dur atuh harita. Dur-duran narutuan gaplek. Dijieun tipung sangkan bisa diawug atawa dijieun dodongkal. Ma omah karunyaeun pisan ka biiting utamana pisan makanak anakna anu harita garandeng. Malahan ma aya nu leweh bari jeung mak-makan estuni mata kuatir. Bari jeung nutu teh ma omah janji ka biiting yen engke pas sore rek mere-pare sageugeus mah cenah keur dahar barudak. Lantaran biiting geus bebeja teu boga keur sore. Atuh meuni atoheun biiting teh can dibere oge geus asa seubeung beuteungna. Nya nu akhirna nu tugaplek teh beres. Ma omah balik ka imahna. Cerengkeun biiting ngolahkeun tipung gaplek di dapur. Timalire ka anakna anu rea ngaromong. Campur jeung nu leweh meuni gandeng. Sanggeus awug atawa dodongkal asak barudak diparab. Teu poho atuh misahkeun keur ma omah. Geus kitu mah jep barudak jempe nu kadenge ngan surat nyape kungkul. Biiting ngabandungan anakna anu ngarariung limaan berjeng barat Cimata. Kasugri para wargi, panjangna alam beurang harita jeung panjangna alam peuting teu kacatur. Kiwari urang kocapkeun deui dina mangsa alam isukna isuk-isuk di tempat anu sarua.
Biiting tetep aya dina katunggaraan hirupna. Anakna anu 5 estuni mata kuatir jeung matak melang. Lantaran daharna henteu cukup ngan saukur manggih tambalapar wungkul. Ti barang mangkamin indit, ma'iot geus tara nempo di ka imah Biiting. Sabab rek naon datang oge dawuh musuh meureun. Atuh Biiting tara nincak deh ka imah indungna. Sabab aya hiji lalang seipis anu jadi panghalang, anu hese ngabuktikeunana. Lantaran ayana dina hate sewang-sewangan akibat tina pabentar paham. Mangsa alam harita teh isuk-isuk kirap pukul 8. Biiting boga keneh sangu sesak kamari. Sanggeus dihanetkeun sarta deungeunna dibagi-bagi keur sararea, terus dalahar ngariung. Anakna anu 5 meuni recok barang dahar nu pangletikna diuk gigireun Biiting. Sora piring anu diadu jeung senok meuni trong-trang. Ditema usora anu ceplak jiga dihaja-hajakeun maklum barudak ngaranna ge. Memen, ulah ceplak dahar teh atuh engewa ih. Jiga kuda, jiga anjing ih. Cek Nyimimin ka adina nu panengah. Kituna teh bari jeung Noel kana pingpingna. Tapi dasar kudu rame. Jang Memen teh ngalawan Malik Noel bari jeung melotot. Apenan teuing, kan bae atuh da moal matakna naon. Cek Jang Memen harita teh. Kituna teh bari jeung nyomot hancengan lanceukna am samua dihuapkeun. Camoy dicapek. Atuh puguh Nyimimin keheuleun panon melotot keplok. Leungeun si Memen ditepak. Ih, kunaon deui cicing atuh Mimin. Mane anu kudu jedog lah. Kokoting ngopepang jiga leungeun anu palit. Dasar pejuh balawang bangal ih. Cek Nyimimin keheuleun. Hancengan dicomot atuh ku adina. Panon melotot tungtuna duanana seli koe seli cakar seli tepak. Cul weh sangu mah teu dipalire. Keur kitu budak anu sejenna milu deui ngaromong berjeng silih siku jeung anu deukeut. Atuh puguh Biiting meuni keheuleun. Najan nyaah jeung watir ge ka anak ari nempo kitu-kitu teuing mah barana jeung bangor. Teu burung we biji amarahna. Ana hauk nyarekan kanu keur dalahar bari jeung ti papolotot. Jarempe sia pejuh. Bebenyit. Nah, bet kami labina teuing sia teh kaing teh. Menewa pisan sahuluan anu jebrog saruana kalah mamawa teu bener. Caricing sia nyatu teh. Ulah ganeng, ulah pasea. Kitu cek Biiting. Bari jeung panon melotot ka anak-anak nanu 4 ari nu bungsu ngahepep gigireunana. Tah si Memen balawang pisan mama sanggo batur di camotan. Kuy mah kabagian saeutik dari cocokotan wae ku si eta tuh. Si Ubun oge dirawuh di si Memen mah. Cek Nyimimin ngalaporkeun keplok nepak deui pingping adina. Atuh ngalawan deui si Memen teh tungtuna jiga tadi pasea. Ya, sugan tu beli takolan bebenyit sia ku aing. Ngajar dong siang jedong. Moal dibari hejo sia, moal bari nyatu ai balangor mah. Kami nyambina teuing sia kainung teh. Ngaroyokan wae selana dasar tuduhan jelema mah tanghul. Ngalah ka bapak sia, meuni 6 lege bedegong teh. Cek Biiting berjembun celik. Tapi leungeunna mah atuh lesang urut minyak tina lauk asin. Ari sikuna kadupak ku adina blok atuh cai teh bahe kana hancengan si Ubun. Atuh nging budak teh ceurik, beuki gandeng we di dapur teh. Astagfirullahaladzim. Wanci nyapih mangsanya kapan. Cang para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Insyaallah lajengnana nama enjing dina bagian anu ka-14 urang sami-sami bandungan deui dina mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun ku sagala dupining perhatosanana urjing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.